paramisa sadayana abdi di Presenter Liputan 8 bade mare nyaho kemacetan di daerah Bandung jeung Tasikmalaya. Sanajan poe lebaran geus kaliwat, tapi kaayaan jalan kawetankeun masih keneh macet. Anu kategangan ku di Pandunan Nagreg antayana Kandaran Kawilang Panjang. Jam hiji macet nepi ka 2 jam. Jadi arus mudik tancen rengse. Sajabana ti Nagreg Kandaran oge kapaksa kudu ngalaman deui macet di Limbang jeung Malongbong. Ti Bandung ka Tasikmalaya anu sasarina ukur 3 jam. Dina poe katilu lebaran mah manekeun waktu hampir 8 jam. Teu pasti bade jeung malam takbiran ngantarnya Kandaran anu ngawetankeun mah taya Ratna. Sakitu informasi ti Liputan 8 Abdi Aldo mengucapkan patepang deui wakatos nu sajen mugi pamirsa selamat nepikeun tujuan.